Assalamualaikum baraya, jam 4:30 masih gelap gulita ili ke kebun meni parawek caang seteh aya lampu jeung nyaangan kembang baheula mah teu caraang cara ayeuna ieu parawek sok rada sieun soalna baheula sok aya wae kerud nu kokorosakan di kebun ayeuna mah eueuh da caraang kebunna ge ieu abi ayeuna mah nyesehna urang tanginas isuk-isuk beres salat langsung kacai bisi kateulaan ku batur manten bieu ge geuning geus kateulaan ku adi hadena sakedeung ari kaburu kateulaan ku batur teh ke kana beurang jadina sok sangeuk geus barang mah baraya ieu ge geuning rada poek keneh minim pencahayaan mangkana rada poek kana video nage nya keun baelah nya rada poek ge nu penting mah kaciri we si cumelna ulah hideung teuing katingalina geunahna nya gagawe isu keneh teh jam 7 ge geus nyantai baraya paling tinggal nguruskeun budak tah ieu urang keeuman heula si bajuna ngarah si dakina pada bubar bari ngeuman baju urang ge gero heula sakedeung baraya gerohaneun mah da unggal poe ge aya wae embung aya geroheun mah tong dalahar awet geura si piring teh bersih keneh mun teu kitu daharna dina daun baraya praktis gerak beres dahar langsung alungkeun daunna ieu abi rek nanya baraya di setiap postingan konten abi anu tayanganna rada seueur teh dina VOD anu durasina rada panjang anu durasina rada pendek mah seperti video reel tayanganna saalit tah abi rek nanya kieu anu tos suhu di perkontenan anu jangkauanna tos luas sareng tayanganna 1000 eta pas jadi pemulana nyeurkeun posting VOD apa reelnya ari dina konsisten mah geus pastinya eta mah kudu tah sakitu we barang tanyana sugan we torojol para suhu nu masihan terang ngarah si para pemula teh leuwih semangat deui ngontenna ari tos terang mah nya baraya sok atuh para suhu geura sing torojol ngarah rame karunya ieu konten si pemula jempling wae euy kangge nu sami para pemula ge sok mangga sing torojol oge nya biar kita bestian yuk kan pamihoyong jangkauan luas kedah seueur interaksi cenah nya maknya video abi lewat ge langsung di skip nya sing karunya atuh kan kita teh sama-sama pejuang dolar di FB Pro nya hayu atuh kita oge sama-sama saling interaksi ngarah jangkauana pada luasnya terus bisa FYP tah ayeuna mah lanjut urang nyeseh heula baraya. Tah ieu tos beres deui nyesehna baraya ayeuna mah da nyesehna rada saalit teu seueur teuing ieu teh nya dikarenakan sok rada hujan wae jadi si poeyeun teh kadang garing kadang henteu ari teu gararing teh sok barau kana bajuna baraya tah ayeuna mah urang milu ngeuringkeun bajuna heula di si teteh supaya teu ngucrak